Terus mana anjir. Wah. Aku kaya ya mah cara nak ya mah ah. Saya mah dulu Dulu ini saya bayangkeun Bang Lima, lu si anak muda bisa ngagandakeun duit. Anak pun daun ayo loba duitan. Kalau tuh mak, sang nyobaan yuk mak. Oh, yuk Ayo tuh. Mak, Lima. Atuh ieu daun saktinya euy. coba tuh asupan ya duitnya. Ya Bang Lima. Aya duit ieu 1 juta, sugar we jadi 10 juta atuh. Anjir. Itu si Panglima jeung si Mama Rabi keur ngagandakeun duit. Bener gitu eta jadi duit euy. Aduh payah. Bang Lima. Ayo duit ka mana ieu di kararas? Ah, sia mak, mangkaning tadi duitnya 1 juta kumaha tuh? Oh. Aduh, aing kumaha teuing? Puas Mama Rabi, duitnya jadi kararas. Percaya kanu kitu. Yo, hayang duit mah digawe Mama Rabi. Bolo eta si bos areta bisa dikon urang. Ah, kumaha urang we? Oh, bos, kumaha urang we, masing urang kikaan kan? Urang mah sok ukur ngobrolan. Oh, sok atuh eta teh balikeun skincare atuh. Naon atuh Aqua, apa cikan naon? Ah, gadeng sia-sia. Nya kararas dibelikeun kana akanu moal payu. Ah, teuing hale tang balik ah. Dulu eta. Percaya kanu kitu. Musrik mah euy. Anak muda, bantuan. Cih, aku naon mana kan datang lompatan. Diudag bagong di mana tuh? Diudag bagong anak muda. Urang ku diudag si Marabig. Duh, diudag ku si Marabig nya. Aku naon mana tadi udag gitu. Ya anak muda, urang teh boga hutang ke si Marabig. Tuh, tunggu anak muda. Tunggu dagi bantuan dia. Hei, mana Bang Lima? Aja mugasnya. Aduh, mak. Hampura, mak. Can aya mah duit nagen, mak. Agak pakai head. Pilih rumah sakit, pilih bayar. Pokoknya, mak. Ya anak muda, bantuan dia bisa dilag-lag urang sieun. Kasih jadi minta bantuan ke urang kehet. Pan mana nu boga hutang lagi? Ya buru ya anak muda bantuan urang ge udah kasep da bageun. Aing jadi aing katempuhan. Heuh atuh ya, Pak. Sabar ya hutangna si Panglima, mak. Ah, kepira hutang nama ngan 200 anak muda. Aing jadi katempuhan boga hutang maneh ke nu kudu mayar urang. Atuh ya, mak ya. Tah ku urang di talangan heula si Panglima ya. Tah duitna. Ah, kitu talangan heula hutang si Panglima. Heeh, Kang Mak. Nu si Panglima geus di talangan heula ku urang. Yo, tuh si talangan ku urang. Anak muda hatur thank you. Oh, tak kitu di talangan heula si Panglima. Panglima, ayo barang balik kamu. Nya tuh mah, ayo balikna barang. Nuhun anak muda. Heeh, sok kan kadewe poho bayar heuh. Heeh, kamu ingatnya. Bye anak muda. Bye. Bye. Ya, kerja sama yang baik. Kemana 100, yang emak 100. Nya siap komandan. Ini A, Ya. pokoknya. Neng, kamu jaga diri ya. Aa mau keluar nagreg. Ya A, jangan lama ya kamu, cepet pulang lagi. Ya, kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan makan simet. Papatong, apalagi makan bancet. Iya A, palingan aku makan oreng siraru, kan sekarang lagi musim. Ah, iya, oreng siraru. Biar sehat. Aku mau pergi dulu ya. Ya sok A, segera berangkat. Iya, aku mau berlabuh sekarang. Neng jaga diri baik-baik ya. Ya, berangkat dulu. Dadah. Nah, ini parahuna ge bocor. Atuh saya enggak jadi berlabuh ya. Aing gitu jadi aing mangkat ke Inggris. Soalnya suami aku pulangnya 2 tahun sekali. Dia lagi berlabuh ke Inggris. Ayo, main ke rumah aku ya. Kamu lagi nelpon siapa itu? Aku nggak jadi ke Inggris lagi. Parahuna bocor. Gak jadi. Tuh pada hama lem, we ku sorangan tadi teh. Lem buat kamu hurung. Emangnya apa parahuan? Geus hari pulang. Yuk atuh. Ayo. Dia gak jadi. Duh, persina geus ngeunaheun, nu mecetan aya. Kopina eueuh. Kopi santitaheun euy. Oh, jika nama si anak muda itu. Hei, anak muda, ka dia. Naon, Mak? Kumaha, Mak? Naon, Mak? Ya, pameureikeun kopi, ya duitna. Oh, Mak, siap. Tungguan, Mak. Mak, ya, Mak. Kopina. Ih, geuning banyak urang kulit tanggap mah di gelasan. Oh, di gelasan. Sugan abi teh kopina wungkul, Mak. Atuh dagoan, Mak. Mau gelasna heula. Mak, ya, kopi
jeung gelas nama. Anak muda, sia boloho pisan. Dicayan atuh, maknya ya kumaha nginumna. Aing salah deui. Nah tuh mana gua lagi cayan heula. Mak, ya. Kalau abis dicayan tak kopina tuh, tingali. Ya, kopina mak ya. Bolo iya si anak muda. Boloho Allah dua na. Ditinyu, lagi keceplukan kieu sina ngojay kabila-bila teh ya. Lu bosan pamenta geus teh nitah teu nguruhan. Kapanan mak cek mah tadi teh dicayan teu ngobrol ditinyu geus kalah urang mah. Pusing lah. Bolo eta si anak muda. Kopi dialungkeun, caina diawurkeun. Yo, ari nita sing balik geura. Yo, sing jentrek ka. Kopina tinyu make cai panas, tak karek ngartian si anak muda. Ganek sia, sampai cetak tuloy. Oh, siap.